Pak RT, Pak RT, kumaha ieu teh? Nami abdi teh didaftarkeun di bantuan pamarentah. Mang Harun, calik heula. Alah, Aya naon, Mang? tong pura-pura Pak RT. Nah, abdi teh didaftarkeun ye di bantuan BLT. Oh, iya mah daftar kangge warga anu kirang mampu, anu kenging bantuan ti pamarentah. Sok calik kira. Nya bener Pak RT nya. Tapi Pak RT gaduh masalah naon sareng abdi. Sabar Mang Harun, sabar, masalah raraosan abdi mah teu aya masalah sareng Mang Harun. Yeuh Pak RT, ulah sok pura-pura lah. Jadi RT mah kudu amanah, kudu ningal kumaha kaayaan wargana. Boa-boa ye jatah abdi dicokot ku Pak RT. Aduh, ampun paralun Mang Harun, teu pisan-pisan sadaya daftar eta sumpingna 3 dus masing-masing. Yeuh Pak RT, saya nama Pak RT teh kedah bulusukan. Maknya abdi teu lebet kana daftar mana, teu tinggal nami daftar abdi. Ulah pedah aya dulur Pak RT, ulah pedah aya warga anu langkung deket ka Pak RT. Heug be anjeunna kenging abdi mah henteu didaftarkeun. Ulah kitu Pak RT. Sampurasun. Lampes. Aya naon ieu teh? Pak RT, Pak Harun. Muhun Mang Mitra. Tuh tinggal. Ya. Naon janten masalahna ieu teh? Nya abdi teu kenging bantuan ti pamarentah. Mang Mitra. Mang Harun. Patali sareng Mang Harun mah, pan Mang Harun mah sanes jalmi teu mampu. Mang Harun mah gaduh mobil, gaduh motor, bumina sigrong, gedong sigrong, sawahna lega. Murang kali ge sakola atuh nalika aya program bantuan ti pamarentah kangge nu teu mampu, jelas Mang Harun mah moal aya dina daftar ieu. Da mampu Mang Harun mah sanes jalmi nu kirang mampu. Hayo, piraku hoyong ngadadak miskin. Aduh. Nya pisan. Nembe sadar abdi Mang Mitra. Tah Mang Harun, naon anu tadi dudugikeun ka Mang Harun ka Pak RT teh, sami sareng Mang Harun teh nuju mamatahan ngojay kameri. Pan Pak RT mah langkung terang. Nah, Mang Harun teu pupuguh jong ngawartosan ka Pak RT. Saur pangandika Gusti kieu. Jalmi nu kitu eta teh guminter. Padahal taya kanyaho, ari panyakitna teh bantahan, resep perebut omong nepi ka nimbulkeun dengki. Pasea resep nyawat jeung timburuan. Leres pisan Mang Mitra. Hatur nuhun parantos ngageuingkeun. Abdi rumaos lepat. Pak RT, hampura tadi tos ambek-ambekan ka Pak RT. Parantos nitah ngojay kameri paribasa nama gitu. Sami-sami Mang Harun, urang silih hampuranya. Sae kitu. Tapi eta ka mana nu gaduh warungna nya asa sararepi kieu ya teh? Geuning aya Mang Mitra. Geninganan aya Abu Mariam. Kang Eden sareng Ceu Astri nuju ka luar kota nya abdi ngabantos ngantosan warung Mang. Kapan tatanggi teh kedah silih asah, silih asih, silih asuh Mang. Tah ieu contoh nu sae nu dipintonkeun ku Abu Mariam.